Ada pantun buat bapak-bapak, daun salam, daun mantang, nu tengah jawab salam, kaciri dong keur mikiran hutang. Mubarakahna urang ngayakeun pengajian, mudah-mudahan anu boga hutang-hutangna dilalunaskeun. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aya dua perkara anu bakal madaratkeun kana awak urang, bejakeun ulah. Moal marah ya moal. Moal ngambak moal. Moal hewang. Moal ngambak. Moal ambakan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Shadaqallahul adzim. Wa qala nadim fi kitabi ta'limil muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Bareng-bareng jamaah. Ya Rabbi bil Mustafa balighul waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ieu teh geus zaman akhir. Bantuan Mang ya, nanti. Ieu teh geus zaman akhir. Kudu asa-asa mikir. Sak mikir gitu ya, nanti. Kudu asap-asap mikir, lamun kerahayang dijungkir, ka agama kudu mikir. Ya Rabbi bil Mustafa balighul sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ulang loba perengsang sangka ulah sangu. Ulang deh. Ulang loba perengsang ka kiai ulang eun, mantap di dunia cilaka, di akhirat asup neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min Hadratul makaramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, baik sipilna maupun militerna, jabatan dari atas hingga bawah, anu saya hormati dan saya muliakan. Dahilah poge anu sin abdi pika hormat ka guru urang sadayana al mukaram Ustaz Cecep. Dahilah Bapak Ustadz Ubadna, dahilah poge anu Ustadz Sabrina, anu sanes-sanesna, anu disebat hiji per hijina, namun fa insyaallah pengirangan rasa hormat lan takdim abdi kepada jamaah hadirin anu kempel di tempat anu barakah Allah Subhanahu wa taala. Pertama anu paling utama, hayu urang sami-sami panjatkan puja sanarang puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu perantos mapirang Gusti. Aing bakal ngayakeun golongan-golongan di muka bumi ieu khalifah anu bangsana bangsa manusia.
Gusti geus naon bakal ngayakeun jelema di muka bumi ieu. Bakal ngotoran doang di muka bumi ieu mah Gusti. Ya, mual batak hartina tukang nasbeh, mual ngezikir, mual arte muji ka Gusti. Malaikat ngomong kitu ka Gusti Allah. Geus naon cenah bakal aya dijadikeun jelema ke muka bumi ieu, Geus. Dia mah cenah malaikat, dia mah mual nyaho. Ya. Cak Gusti walaupun maneh cenah walaupun anjeun cenah ahli ibadah, ahli zikir ka aing, ahli maca tasbih ka aing, tapi aing mah geus naon bakal aya diayakeun khalifah, pemimpin yang akan masa datang di muka bumi ieu. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Ari malaikat mah moal naon cak Gusti Allah, aing mah samemeh nyiptakeun dia ge geus nyaho bakal aya manusia di muka bumi ieu anu paling sampurna. Saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Gusti Allah merintah ka malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, diutus ka malaikat Jibril. Saha Allah langsung nyiptakeun nya eta Nabi Allah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakeun Gusti Allah Nabi anu paling pertama indung urang, mbok urangna Siti Hawa diciptakeun ku Gusti Allah Nabi Adam alaihi salam. Geus kitu tah Gusti Allah, Gusti saha sih anu bakal diciptakeun di muka bumi ieu anu paling sempurna, anu paling kuasa, anu paling gagah. Geus cicing bae malaikat engke nyaho dia. Ya terbalik deui ketika diciptakeun nya ku Gusti Allah, ceprus tah. Nyiptakeun nya eta Nabi Adam alaihi salam. Geus diciptakeun Nabi Adam alaihi salam nya eta tina berbagai 7 macam lempung. Mantap Nabi Adam mah heuy diciptakeunna tina lempung nya berbagai macam 7 lempung. Warnana aya beureum, aya koneng, aya hejo, aya putih, aya pelang nya beda-beda. Mantap ulah sangka budak Indonesia mah warnana kulit sawo, budak Jepang warna koneng-koneng putih, budak Eropa warna putih mengkilau, tapi budak Cibogo mah warnana warna hejo. Luar biasa Allah karim gitu kan. Mata ulah sangka Gusti Allah nyiptakeun ka Nabi Adam alaihi salam berbagai macam lempung, tina berbagai macam lempung 7 rupa lempung. Eta Nabi Adam geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ya Allah, abdi geus diciptakeun di dieu di muka bumi tapi rasana hampa. Hampa amat peribahasa baturan sepi. Kunaon gitu Adam cak Gusti Allah. Gusti ulama mending embung aya di dia ada sorangan bae mah atau dong mang santri ya lamun baturan sepi teh mang atuh sepi batur bismillahirrahmanirrahim anal awamila Bandungan kana buruhan sira sanu weruh cenah kitu di Bandungan. Geus kitu Nabi Adam ngaduri ka Gusti Allah, wahai Gusti geus ulama cenah hayang aya baturan geus cicing bae Adam kayak di baturan nah geus eta diciptakeun nya eta diciptakeun nya eta Siti Hawa eta aya baturan. Mantap di bumi ieu aya berbagai cipta berpasang-pasangan, aya langit, aya bumi, aya lalaki, aya awewe, aya bangsa anu gede, aya bangsa anu leutik, aya nu pendek, aya anu luhur, aya nu putih, aya anu hitam. Dek kabeh luhur kabeh. Aya nu gendut, aya nu kurus, aya nu gepeng, aya nu luhur, mantak beda-beda. Gusti Allah nyiptakeun ka Nabi Adam jeung Siti Hawa, geus kitu eta kunaon bakal aya jelema. Tah, ari urang mah yo mun santri, urang diciptakeun tina naon? Tina nyaeta syarifatul ardi, tina nyaeta kadaharan. Urang mah diciptakeun tina daharan, aya daharan tina endog, aya daharan tina gejrok, aya daharan tina tahu bulat. Dikupas di nyata, dijadikanlah itu persalinan antara pernikahan antara suami dan istri. Geus dijadi suami istri yaitu langsung hubungan intim. Tah, tina hubungan intim merojol ka mang santri teh heula teh di nyata. Naon sih maksudna geus dijadikeun syarifatul ardi? Urang mah diciptakeunna tina kadaharan. Geus ketika urang diciptakeun nyaeta lamun cak bahasa Jerman mah sperma, lamun cak bahasa Indonesia nama air mani, lamun cak bahasa orang Cibogo nama cai peju gitu. Ampura deh ya mah ya, ngaji ya mah. Gitu ya, gitu. Ya, berbahasa kasarna gitu supaya terang. Maka urang mah diciptakeun nyaeta tina cai peju. Ngerti ku mun santri? Nah, gitu tina cai peju.
geus ditembakkeun eta si cai mane etanya dijadikanlah ku Gusti Allah nya eta nu pertama 40 poe nya eta tina getik anu 40 poe tina daging budgoh anu 40 poena ditiup ruh ku Gusti Allah mantak ayat cenah naon sih cenah riungan ketika geus 4 bulana diayakeun riungan 7 bulana diayakeun riungan 9 bulan ngariung di bae geus paehna moal ngariung di bae atuh berkat mang santri tah PBRD bae ya atunya kemari aing nanya man ya yo Ustaz kunaon sih cenah jelema paeh eta ditahlilan euy haram jadah sia mananya ya jelema paeh ditahlilan yo si paeh paham yo dalilna yo aing ngebidah-bidahkeun ngariung atuh santri kerurus ngebidah-bidahkeun bener tah atuh mantak diayakeun tahlilan aya 7 poena aya 40 poena aya sampai ngatusna supaya eta si kejo si bandang si lokotok eta pikeun kocoran sedekah jariyahna ka almarhum almakfur almaktullah. Kembali ke laptop teh mang geus urang geus diciptakeun nyaeta tina cai mani mantap geus diciptakeun urang geus cai mani ti Gusti Allah nya urang mah mantap beda-beda tadi teh nya ari awalnya kunaon sih diciptakeun eta tina naon tina tulang rusuk mantap di kangkuari mah umur 40 keluar lobana geus berengkok sebab geus aya tidak pada Siti Hawa nanya ti Nabi Adam ka Siti Hawa mantap ulah sangka Nabi Adam keur baheula di surgana Gusti ulah kula mah hayang di surga geus kira ka ditu ka surga tapi mung sorangan hayang aing kebaten oh Siti Hawa Siti Hawa mah luar biasa kunyitna geulis bahenol nya luar biasa nyaho di saha cenah eta mangepeta nya nyaho di kitabna aya nya gitu kan jadi manggih mang nya aya pang kirotuna seueurnya geus kitu Nabi Adam geus di surga ku Gusti Allah wahai Nabi Allah Adam geus naon bae cenah teh hayang deuk minum susu lamun urang cenah apa deuk mandi susu terserah lamun urang mandi susu manu aya di rumung sireuh tapi Nabi Adam henteu ning Siti Hawa mah Gusti kula mah cenah hayang segala galak geus silahkan tapi aya satu syarat ulah dilakonan ulah dilampahan ulah ngadahar buah kuldi eta sebuah luar biasa nya eta sebab naon iblis bae ge etanya disieun ka saha nya ka Nabi Adam kedek sujud kunaon iblis lebih gagah lebih sombong nya iblis mah lebih gagah ilmuna tapi sombong tapi Nabi Adam yang keayana naon tapi rendah hati tawadu DP ka Gusti Allah ngeun eta salahna Nabi Adam eta kusabab naon kabirok kunaon ku Siti Hawa cak bahasa urang nama mun poe hanesih mun cokotkeun buah apel tah atanapi buah kelapa tinggir tah kitu tah atuh keleh bae urang mah nya dicokotkeun ku pamajikanna nya dicokotkeun di situ dipetikeun nya ku Nabi Adam itu dipetik ketika geus dipetik eta langsung eta melanggar peraturan ti Gusti Allah. Hei Adam, hei Siti Hawa geus maneh turun di surga sebab naon maneh geus dibere kanikmatan ku aing maneh geus dibere surga tapi ngalanggar peraturan ti aing cek Gusti Allah melanggar nyata ngadahar buah ketika geus di surga eta diturunkeun eta Nabi Adam plus gitu tanya jeung Siti Hawa meletik ke India cus dar Nabi Adam meletik di mana di kota Madinah eta berpuluh-puluh abad tahun dipamihkeun deui sujud eta Nabi Adam nyata minta hampura ka Gusti Allah kabat Gusti kula nyuhunkeun diterima taubatan nasuha sebab kula nyata entos melanggar peraturan ti Gusti Siti Hawa ge sarua kitunya minta hampura ka Gusti Allah ya cirik-cirik di kita geus berapuluh abad alhamdulillah ditemukan lagi yaitu di Makkatul Mukarram dikembalikan deui Nabi Adam jeung Siti Hawa merojot anakan urang sebagai cicit-cicit nah bisi anu nyaho mak ari kula ieu anak ti saha sih atau anak ti bapak gitu bisi nanya tina naon sih kula diciptakeun cenah caipet juh geus gitu bae urang keur ngomong kasarna deh yo mah dengar arti bisi air sperma teu ngarti cai mani teu ngarti lamun bahasa urang mah caipet geus lah kitu bae. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, mantap naon diayakeun 40 bulan Gusti Allah niup ruhna ka saha?
ka ibu anu entos ngandung 4 bulan nya ketika tadi teh getihna 40 poe dagingna anu gegempel 40 poe ditiup ku Gusti Allah ruhna eta arana nya milikna sakitu jodohna umpamana kula orang Bunian boga jodohna orang Cibogo Tegal tah Cibogo Lebak geus diparkatikeun ditu eta ajalna sekian umurna umpamana 100 tahun jodohna orang kandang sapi umpamana kitu rezekina sakitu tah geus ditakdirkeun ku Gusti Allah mantapnya hampura kunaon sih cenah anu ibu-ibu yang lahirana harese eta sok dipertanyakeun mantap hampuranya luar biasa naudzubillah min dalik eta sok lobanya ya Allah anu kecelakaan tadi pagi aya di eta nu karingis teh ya kitu tah baheula kemarin di terowongan tambah budak sumur hejo wari aya di teh hasil mantap mang ulah gagabah di kendaraan urang kudu maca bismillah. Duk naon be bisi urang teu bisa baca bismillah, ieu mah aki-aki teu bisa baca bismillah. Nah, doana Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Dibalasnya kumang RT nya RT Bunian. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Waduh. Doa ngising nah naik mobil motor eta mah doa ngising gitu. Alhamdulillah geus beres 40 bulan ditiup ruhna diberen rezekina jodohna orang itu mantap gitu diayakeun aya 4 bulan aya 7 bulanna mudah-mudahan ieu nya walimatu hamal nya anu dikandungna urang doakeun mudah-mudahan nu kasiji kandunganna dipasihan kesehatan ku Gusti Allah mudah-mudahan nalika merojok ke alam dunia mudah-mudahan si cabang bayina nyaeta lahirna selamat amin ya robbal alamin mudah-mudahan nalika boga anak kahendak baik lalaki maupun awewe cenah lamun hayang boga anak laki-laki kudu rajin maca surat Yusuf lamun hayang boga anak awewe nya kudu rajin maca surat Maryam bari salawatan bae gitu tah ieu majingnya kaluhun ka hareup nya bari maca ieu di dia ngagantungkeun gunting bari nepakan jurik cenah dinya tah sabetan dinya tah atulah geus biasa deh urang mah maca salawat nabi bari maca Al-Qur'an hayuh urang bareng-bareng salawatan mudah-mudahan kabarokahna walimatu hamal sekaligus urangnya lunang tepung maulud nya mudah-mudahan aya barokahna jeung menang syafaat ti Kanjeng Nabi amin ya rabbal alamin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqasidana ya si'al karami ya Allah maha kaya amin mang ya supaya dijabah ya amin terkumpul ya ulang deh ya Allah maha kaya minta duit sameja supaya mere tetangga sesana meli inopak kencang terus ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ma'adha ya wasi'al karami amin gede ya Allah maha agung minta duit sakarung supaya bisa tutulung sesana jing modal nyandung kencang di mana alhamdulillah ya Allah ya Karim singkat cerita tadi teh intisarina ya ari urang mah lalaki diciptakeunna nyata tina kadahar
kadaharan, tina endog, tina cau, tina bakakak, tina lok bandang dan lain sebagainya. Sarua, komo ibu-ibu mah diciptakan ke sarua, tina naon? Tina tahu jeung tengeus kitu teh inti namanya. Sarua urang mah diciptakan tina kadaharan. Mudah-mudahan ieu intisari tina walimatul hamal, mudah-mudahan ku barokahna ngayakeun pangaosan, mudah-mudahan urang nyaeta kekocoran rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teu panjang lebarna ieu mah ngeun cacahan be nya sapatah dua patah, mudah-mudahan aya manfaat nyahtikeun urang sadayana. Amin ya robbal. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Bil ikhtisauril kalam ba'da dio urang ngadahar kabeh berkat. Alhamdulillah. Ya usikum binafsi bitaqallah al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahdoh maupun vertikal, horizontal, mudah-mudahan diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, hadirin mustami'at mustamid yang berbahagia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wih, cicing baik. Ulang deh lah, kurang mantep. Wa idh qala rabbuka lil malaikati